teh kedulian. Heeh, kudu urang ge stres. Stres kunaon mana? Aing teh gabut baju lebaran, duit eueuh. Tekan halus kene baju. Atuh era wae geus 3 tahun lebaran iraha. Kan bae atuh penting mah katingali halus kene. Embung Kudu mewah teuing itu. aing era wae tetangga urang meuli baju gamis, lepis, terus tiungna alus tiung denai. Bae make ningali keting batu keun ya. Atuh embung era kata Pada sapoeun atuh. embung cenah si Ijem cenah bajuna nu iraha boang. Embung urang Terus teh kumaha tuh? Ieu nyorangan bae. Ulang-ulang parubuh itu stres itu. tulungan atuh. Naon? Pinjaman duit. Sabaraha maneh? Beli baju nu naon? Sabaraan ayeuna baju urang teu apa. Adi sia cicing bae urang keur ngobrol. Saking fokus teuing. Siapa yang mandi? Can mandi tah. Apa ini ngasare dangu ieu. Aprak-aprak di ditu nangan maneh nyepak di dieu. Atuh kumaha baju teh sabaraan. Nya kuparupa rek kumaha bajuna. Urang mah hayang anu siga kieu geuningan anu di dieu teh bintik-bintik. Ah kitu gambarna teh gambar naon geuningan alus kitu urang hayang nu kitu. Oke gampang tinggal nyelikan dina HP kan aya nama canggih teu peduli lieur. Ai sia. Baju ge teh gablek angkat HP sakrari. Atuh bisa ngeuyeum ka tatang atuh aya nama atuh peduli lieur. Penting nyelikan heula sekira-kirana ieu cocok. Tinggal kan gampang masalah eta mah lah. Kan aya di uing di pulungan ku uing lah. Teu sabaraha. Boga sabaraha maneh? Aya lah keur maneh bae mah. Pamajikan maneh ngamuk mah. Deut apaleun mah soal apaleun majikan mah gampang. Embung kata aing dilabrak. Wah, kan apaleun meureun sok popoena ulin jeung maneh. Ya geus atuh. Teh sore maneh ka dieu datang ka imah urang, heuh. Ulah mere saeutik, 1 juta aing butuhna meuli tiung, meuli gamis, meuli paragi cokor teh naon sapatu. Sepatu atuh buat budak make sepatu pas mereka mana Apa wae aneh tuh. ge nya bisa pamer ari maneh teh Nah, dia kan mah. banyak make setengah halus eta. Mana urang nyeker ti imah ka dieu. Juga mau setengah halus Maneh ayo kalau dikirim nah dikirim baju celana aja mah. maneh Lepis ka bogo maneh. kabogo aing teh geus putus ari sia. Orang teu apa mah putus jeung ka bogo. Heeh, pada aing nganggur sigana teh mumuleun ka urang-urang na nganggur. Gobloknya. Kok bisa kitu? Teu nyaho aing ge. Pusing ieu teh. Urang teu apa apanya maneh teh masih kene keur jeung bogo aja kitu. Urang mah lamun boga keneh kabogo mah moal minta ka maneh, mah injem ka maneh anjir. Kalau nya kayak tuh urang ge kayak imahnya. Urang aya nang heula duitna kitu. Kalau sing loba heuh. Siap. Ratunya urang mah hadirnya. Jot. Alhamdulillah. Aya nu mereka minjem aing bisa pamer ka tetangga kieu euy. Meuli HP, gamis, terus naon tiung denai teh, sepatu teh. Ah, ieu mah jadi lebaran bunga aya nama euy katsida bunga ada moal dijual 1000. Jam. Wow. Ya. Cair. Yang sebarnya itu 1 juta. 1 juta. Bagaimana 1 juta? Dirinya mungkin buka gelang nilai jual. Hehe. Itu emas palsu. Tidak naon. Tina cik. Mas palsu. Heeh. Banyak orang asli. Ai anjing asli bapak yang dijual wangi jeung Tak kawan. orang dia bingung kalau cewek. Boga kalau gelang cing tapi minjem duit sekali lihat tas naon jual cing. Geus kadikeun duit mah gelarkeun. Tira. Kalau ada cikinya. Heeh, kade. Tunggu lah teh sebar duitnya. Nek beli naon wae. 2, 3, 4, 5, 6. Salapan, nyambar kurang 100. Yang orang kita mere wis ngateng panginjem-injem ka urang mah. Teh
tetap pada pembajikan orang, mana pembajikan orang gua ada cita. Ah bodoh amat, aing mah penting mah duit. Jadi atuh meuli baju seri itu. Jadi anjir nganahan kieu dikipik-kipik. Masih ada tinggal balanya tuh. Cuma balik. Tanya udah balik. Oke, sampai urang jeung obat. Siap, siap yuk. Jam, yuk. Hah? Ada pohon nih, Pak.